Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng patepang deui sareng sumkuring pastadian eta pusaeni dina mata pelajaran Basa Sunda. Masih tetap dina pangajaran kadua nyaeta warta. Dina pertemuan kadua ieu urang medar perkara warta. Murangkali sadayana sakumaha kamari urang diajarkeun dina pertemuan nu kahiji nyaeta aya dua warta. Contoh warta anu ku Bapak ditinggalikeun ka hideup nyaeta warta dina majalah anu judulna Seni Unggulan Daerah Midang di Bandung sareng kahiduana warta dina televisi anu judulna Pasanggiri Ngadongeng Pikeun Ngarojong Karep Diajar Siswa. Nah, murangkali sadayana naon atuh jejerna atanapi tema tinu kadua warta eta aya nu terang teu? Mohon leres. Temana nyaeta tinu kedua warta eta nyaeta budaya. Murangkali sadayana tangtosna pami aya salah sahiji warta ieu benten-benten temana nya tinggal ku urang tingali tinu judulna weh tos katingali naon tema atanapi jejer tina hiji warta. Terasna anu kadua nyaeta dina nalika urang milarian warta disebatna meureun juru warta teh nyaeta wartawan nya. Dina nalika urang janten wartawan maka kedah ngangge rumus warta. Di antawisna nyaeta rumus warta teh aya 5W plus 1H. 5W teh nyaeta what, who, why, when, where, how. What nyaeta naon. Naon anu kajadian. Dina eta naon anu kajadianana dina eta warta gitu. Terus who teh saha pelakuna, why naha gitu nya. Terus when iraha, where di mana, sareng how kumaha. Nah nalika anjeun ngadamel warta anu dilebetna tos aya 5W rumus ieu 5W 1H eta ya. Berarti anjeun tos tiasa ngadamel warta anu sae. Pami di basa Sundakeun meureun aya rumus nasamarakuna nya. Na teh naon, sa teh saha, ma teh di mana, ra iraha, ku kumaha, na naha. Jadi naon anu diwartakeun, sa na saha anu diwartakeun, ma di mana tempatna di mana, ra iraha kajantenanana, ku kumaha istilahna lumangsungna, na naha gitu nya. Janten dina hiji warta lamun tos mencakup genep rumus ieu maka eta warta dianggap sae. Murangkali sadayana tugas kanggo hidup dina pertemuan nu kadua ieu nyaeta titenan deui tingali deui contoh warta anu dina majalah anu dina pertemuan nu kahiji sareng contoh warta anu dina televisi. Teras jawabanna tulis ku hideup sapertos gambar A engke di handapnya. Teras fotokeun, teras kintunkeun ka tugas nu aya di aplikasi Edmodo. Pami tiasa ulah kana WA Bapa deui nya. Pami kamari ge kana WA Bapa pinuh teras ngaheng WA Bapana. Aduh astagfirullahaladzim. Nah kapayun mah nganggo aplikasi Edmodo wae. Tangkin ku hideup didamelkeun sapertos kieu di kotak-kotaknya warta wangun eusi.
Teras wartana dina majalah wanguna sapertos kumaha eusina naon. Teras warta dina televisi wanguna kumaha eusina kumaha. Tangkin pamitos dikerjakeun ku ahidep dipotokeun kintun kana tugas anu aya di aplikasi Edmodo. Salajengna sakitu kanggo materi basa Sunda dinten ieu ping 26 Agustus 2020 hatur nuhun. Mudah-mudahan aya manfaatna.